Dak. Ma apa lurah? Ma. Kamari kuring teh pepanggih jeung si Haji di Bajapura. Dah aya kacaritakeun cenah. Yen Karang Taruna di lembur teh hayang sinananjeun. Ku kuring teh salangku pamarentahan. Kamari geus ngobrol. Nya. Yen hayang aya bagian pagawean yang Karang Taruna. Pedah cenah memehna teh. Karang Taruna teh bisa asuh. Tah ayeuna ku kuring geus disambungkeun. Ayo mungkin naon Pak Lurah? Mungkin kabel. Sia mah kalahkan kabel. Bukan ayo nyambungkeun. Kuring teh serius. Oh, sok atuh. Jang kemajuan lembur nyambungkeun pagawean supaya Karang Taruna teh boga penghasilan. Kuring dia ngobrol salaku pemerintahan. Oh, mohon Pak Lurah. Jadi Karang Taruna lamun hayang maju teh cicing heula udud urang heula. Serius. Nu abi tanda ieu. Jadi gua sok kenal maneh mah udud bae. Jadi Karang Taruna teh menang peluang pagawean. Nya. Sok lamun arek ku perusahaan teh rek disadiaan. Sadiaan naon Pak Lurah? Rek disadiaan pagawean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ieu mah ganggu wae. Lain. Bah, urang teh keur ngomongan barudak. Cicing ulah sok ngaganggu. Kamu aing teh. Ya aki-aki. Gaul jeung urang. Aki-aki geus bawa tanah gaul jeung budak ora. Pak Lurah, aki-aki geus bawa tanah gaul jeung budak ora. Diuk Rada kurang diukna. Nya kurang deh nyamusingkeun biasa. Coba, abah cager bah. Aing ka ieu mah bieu kadus. Arek naon aing teh nyambungin. Keteangan ku aing. Sapodo Arek teh. naon bah. Aya naon manawi teh dibantos. Ka ieu mah eueuh. Di telepon teu aktif sia teh Lurah. HP teh tadi aktif bah tuh. Kana naon abah nelponna? WA. Online sia teh ngalayani masyarakat sing baleg. Aya, nah tadi kita dibalik Online HP tadi mah. ogenan. Geura nempo nu abah HP-na. Geura-geura. Tah panggilan keluar. Ya atuh hoek waras kumahana datana ge teh hirup. Aki-aki unit dadak gitu. Teh hirup datana jadi waras nelpon WA abah. Pal online seumur-umur Saha nu pesen bata aing mah rek ngomongkeun masalah bansos. aing oge. Goblok. Geus ya daging gas. Daging gas. Data seluler. Aing mah teu pesen bata. Samodo teuing mesin batako oge. Aing mah rek nguruskeun bansos. Tuh. Bansos aya naon jeung bansos aya naon. Ya kuring, bangpung ti pamarentahan sok dijelaskeun bisa aya masalah bansos apa. Ya. Ku aing di Bandungan maneh mah pilih kasih. Lurah. Deuleuh atuh warga maneh teh mana nu kudu dibantuan. Ai si Dodo mah unggal minggu teh. Ku aing ditanya si Dodo unggal liwat ke mana? Rek karurah. Erek naon? Nyokot kardus. Geuning si Dodo mah meuni unggal minggu menang bansos kardus ya. Manya tetep bener tetep Atas abah nyekap cekap nyerot. Sing adil. Sakedar kusim kuring di dia dulu. Nya, nu jelas ya, kade kuring di dia ngobrol pamarentah. Dupi saperkawis kardus nu tiap minggu dicanak ku RT itu. Eta mah kardus rongsokan. Jantan, cicing ulah kasori ngaganggu. Kolot rek ngobrol. Jan, ai RT Dodo nyanda kardus tiap minggu. Eta mah rongsokan. ngomong aki-aki mantak sing apa, Bah? Janten abah, saupami nyarios teh sing tepat. Kade, ieu di negara hukum. Bisi abah disebutkan keuna ku undang-undang pencemaran nama baik atas kami singkung. Badah wae. Si Dodo nyokot kardus. Dan nya, leres nyana kardus rongsok, sanes kardus bantuan. Lain kardus bansos. Sanes. Nah, tuh si Dodo tuh ngomong ka. Ayo sok kebalakan. Saliwan. Abah teh, astagfirullahaladzim. Wayahna bah sim kuring kunaon nembe radah leras teh ku sabab naon? Ku sabab abah. Dina ngajelasin eta teu tepat bah. Kuring di pemerintahan wayahna kasinggung. Entak maraneh ja.
lamun aya informasi teh sing jelas ulah sapotong-sapotong ngobrolkan kardus ai kardus teh lain bantuan bae Jadi Dodo teh tukang rongsok. Itu bah Itu. Oi sugan aing mah si Dodo nyokot bansos kan. manis janten eta mah rongsok eta mah bah Ai kuring iraha tuh ek menangna. ya Naon ya, teh? ya Rongsok. ya Menang rong tapi apa? Ieu mah ada seriusnya. Kali gerak karena bisa aing rek ngomong. Apa dia? Jadi kieu ya. Erek ti budak nya nu can borojo, nu geus borojo, anu ngora nu kolot, nu sepuh sadayana ge ku pamerintahan mah dilebetkeun. Diajukeun kana bantuan, rek bantuan non wae. Lamun abah ini geus kolot, da moal mungkin diasupkeun kana bantuan susu anu jang budak balita mah. Nah, Abah mah diasupkeun kana lansia. Lamun Contoh, mun palura ka akhirat nu kieu. Jadi gitu bah. Aya kene abah kapanasaran. tadi asukeun kana rongsok we gila. Mengpeng aya kuring, mengpeng aya barudak karang taruna. Ah, ami jelas. Kuring rek didongengkeun. Aing mah teu perlu ngobrol jeung bangsa komplotan gitu. Ongko barudak mah udah eueuh gawe, di sana cucurung urusan unggul. Cucurung nihan unggul. Kumaha eta bah? Non jeung berandalan urang. Sok, bah, mengpeng di dieu urang ngobrol sih karena. Oh jadi kitunya. Jadi kitunya sakali deui babajanya. Bantuan anu berbentuk kardus. Nya, Nya. anu ka Mang Dodo mah tiap minggu sok dibekal ku RT Dodo. Eta lain bansos. Tapi eta mah Rongsok. Kan. Wah. Pemajikan ngawarung tudanya. Nya tuh gitu kamu ayeuna geus tahun 2022 akhir. Bantuan teh geus beres. Asudah sugan aing masih Dodo nyokot kardus teh kardus rongsok kardus bansos. Laun ngobrol abah teh cinu eta. Jebrot. Lamoko. Eta teh bakatku nafsu aing. Engke mah di masker bah, PPKM berlaku kene. Kitu Pan ngawarung tulanya oi. Betul. Duka meureun nya. Ampura tuh aing geus ngomong galak ka maneh. Ya tenan naon bah, ai kuring mah ti pamerintahan. Anu ngobrol teh enak, da kudu ditarima. Ngobrol nu enak geus harian. Tah. Jadi mengpung urang sehat kene. Ampura aing. Ayeuna urang obrol teu naon nu jadi permasalahan. Itunya Oh, bisa saperkara bansos yo Pak. Mohon laras palura. Ampura ada ke apa aing emosi mah teu dikolot teu dibudak lurah. Abah kudu jadi contoh dikeun barudak. Ku barudak ka ayeuna mengpeng keur daraekeun we sok sanajan pagaweana tukang nongkrong ge. Ku urang arahkeun ka arah-arah nu positif. Kitunya ke arah nu positif. Ayeuna dina pikiran urang ulah hayu we nungguan bantuan sing kreatif. Tah dengekon sia teh. Ulah nu nungguan we bansos sia teh. Tah, Hirup deh. Saha nu nungguan bansos teh, Bang? Ulah sieun teu kabere hirup mah. Bener urang. benar. Arek sieun mah kurang bisi teu bisa mere ka baturnya. Cikela mau kan dipotong. Lebih baik tangan di atas Tuh daripada tangan di dengekon bawah. sia teh. Kieu Gitu. meureun maksudna. Kumaha eta ieu teh tah? Dengekon. Ulah sieun teu kabere hirup mah. Sing sieun mah bisi teu bisa mere. Bener. Benar bisa. Nah, sia mah teu kabagi ngaramuk sia mah. Alusnya. Saha nu ngawur teh nu Nu poporongosna kieu, teh ya. saha ieu teh tadina Ya, teh? Bah. Hmm. Mengpempangi jeung Abah. Jadi barudak ieu teh nu tadina bangkar warah alhamdulillah. Warah. Warah. Kuring salah ka pamerintahan minta tolong ka Abah. Hmm. Barudak mengpeng sarehat, mengpeng calager dan biasa sok barudak gong barudak. Nongkrong hirup Pagaweana teh kene. kudu nongkrong. Gitu. Arek mabok teu kalah mintaan duit ka batur. Kan teu waras tah aing urang. Aduh, parah. Urang sina kacida kreatif tuh dah. barudak teh bah. Nya, Hmm. ayeuna urang diajar itunya aya seni, aya nanan sok urang Ya, sing kreatif sia teh Gitu. nungguan teh pansos we sia mah. Oh, Gitu. Ieu mah bener. Maneh nu ngacap. Nu mantak sing gede ka imanan. Kadengeun untungna teh. Gitu. aya hiji bah nu itu budak itu tuh. Untuk salah itu teh si Andang itu, urang Cisadap. Eta budak teh cicingeun, tapi manehna boga pangamila. Sok abi nitip ka abahnya, samemen kuring pamit. Nitip ka abah ieu barudak. Barudak nu karasep ieu sok papatahan arahkeun kumacarna sing jadi pemuda nu produktif.
Gitu sing jadi inspirator di lembur. Ku sabab kuring ayeuna mah da aya di jang lain. Gitunya jadi kuring rek pamit heula. Cicing heula Bandungan aing rek ngomongan. Masuk atuh sok Ka mana pamit. Da aing oge ngora heula baheula. Kumaha. Sing boga ugeran sia teh. Kayak jadi nyarekan Iru, anak kamar. kamu bingung kang dengekeun. Cicing dengekeun heula. Keun bae da abah mah goblok Heeh, tah bener. Saha? Naon teh? Ente basok terus kan, Bah? Kumaha jadi Bang? Ulah lepas teh sing mantak tadi dia paleba dia. Saeutik-eutikeun mah. Sing sakumaha buraungna ge masalah agama mah kudu sing apal sia ulah mantak ngerakeun ka lingkungan oge. Ning sia mah jiga kalah ngamalaweng. Nah, keur ngabandungan Bang lain dengekeun malamun dengekeun ya siapa kan di tadi ge. ngabandungan. Apa dia teh cenah disebutna karang taruna. Oh iya teh. Bener, Bah. Kumaha. Osok sia kerja bakti. Tembalan, Osok, Osok, Bang. Osok. Kapung. Osok. gerakan, Osok. tolong bantu, Osok. ngebantu sama, Osok. ngebangsat. Osok. Anu ngabangsat mah ngan unggul, Bah. Urang mah Iya. Oke, jadi aya nu ngomong Abi kitu kumaha di siapa Gerakan osok, Osok. tolong bantu osok, Osok. jumahan osok, Osok. ngebangsat. Osok. apaan nu? Osok mangat unggul. Apaan uhun Mana palura? besok bebangsat. Bebangsat si osok. Ji, buat babangsat mata. Tah. Ji, gagah bangkeun teuing. Itu